ayat-ayat nu bieu dicarioseun teh utamina pakait jeung yen hudang deui isukan teh sanggeus maot pasti ayana. Jadi lamun jelema geus leungit ti dunya lantaran geus kiamat, aya nu disebut poe mahsyar, maka didinya manusia dihudangkeun deui, dihudangkeun lah manehna teh dina alam anu anyar. Bisi teu percaya sok we yeuh urang teh tina asalna teu aya jadi aya, engke teu aya deui bakal aya deui. Eces di dieu Allah nerangkeunan surat Yasin ayat 77 teh, awalam yaro jeung naha teu nempo al insanu manusa anna saestuna kami teh khalaqnahu nyiptakeun manehna manusa minut fatin tina nutfah sperma fa idza huwa khosimum mubin, ari pek teh ujug-ujug maraneana teh jadi tukang maseaan anu tetela. Manusia teh geuning anu asalna teu aya jadi aya. Ayat ieu teh memang pakait jeung sabagian manusia waktu harita teu percaya ayana hudang deui di poe kiamat teh, malah nepi ka ayeuna oge kapercayaan nu kitu teh disebutkeun diomongkeun kawas geus jig ka ditu wae cenah kitu. Emang geus jig ka ditu cenah kitu. Malah kiwari mah ditambahan abdi teh PKI, nah naon cenah salahna kuring jadi PKI? Komunis, anti Tuhan, tong boro-boro ceuk Al-Quran jeung Pancasila wae geus bertentangan atuh da negara berketuhanan ieu mah nu mayoritas umat Islam nu imanna di dieu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh geus jadi ucapan biasa kitu. Tah ieu disebutkeun di dieu Allah nu maha kawasa nu nyiptakeunana teh tina teu aya, nu asalna mah ngan cai kitu nutfah sperma teh mani ceuk urang dieu mah nah geuning tina saeutik sperma teh kadituna mah terus diproses nepi ka lahir ka dunya geus sababaraha bulan teh jadi manusia nu sampurna. Disebut sampurna mangga we ku urang tingali ieu tong jauh-jauh diri sorangan we heulaanan ya, bisa itu bisa ieu malah
kabeh dieuna mah bisa lempang, lain lempang we bisa mikir deui. Nah ari pek teh manusia kadieuna ngamusuhan ka Allah nu nyiptakeunana. Tangtu ngamusuhan ka Allah teh teu bisa ditarima ku akal sehat mah gitu. Jadi anu menentang Allah teh akalna teu sehat eta teh gitu. Cek Quran mah bukan kata saya ieu teh. Cek Quran teu sehat otakna teh. Nu ngamusuhan Allah. Nu teu ibadah ka Allah, mung bersyukur ka Allah kana segala nikmat nu geus dirarasakeun ku manehna. Sakumaha diterangkeun ka tukang, yeuh na urang teh bisa ngalieuk yeuh. Panon bisa ningali, malah sakapeung mah panon ge beda dipolototkeun, sebutna teh malotot cenah kitu tah di urang ge. Pedah nuju ngambek panginten. Duka bapak-bapak sok palatat polotot atau tara. Ibu sok melotot teu? Mun si bapak teu nyandak eta teh geuning. Nah cenah lengoh wae ieu teh cenah. Salila-lila. Gitu sabab wae ka mana wae yeuh. Melotot. Malah aya nu bageur panon teh ni indah katingalina oge. Lembut disebutna. Tuh tisa urang boga kitu teh. Nu nyiptakeunana Allah. Nah tu Allah dimusuhan atuh. Kitu tah. Zaman baheula, zaman jahiliyah. Nepi ka kiwari oge kitu tah jelema teh. Tapi nya eta teh manusia anu memang kudu nama bersyukur ka Allah kalah ka maranehanana teh teu aya boro-boro tanda terima kasih ka Allah, tetapi khosimum mubin, tukang maseaan anu nyata. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa yaramim. Jeung ngamisilkeun ka kami teh masalan kitu, kamisilkeun wa nasiya khalqahu jeung eta manusia teh poho kanu nyiptakeunana. Padahal mayuhil idham wa yarmin sanu bisa ngahirupkeun tulang taleng wahia romim geus pasiksak. Urang teh teu disebut daging mah dida geus aya dagingan atuh da tinggal tulang gitu. Geus tulang taleng gitu. Geus pasiksak. Sahangke anu nyusuna deui, sahangke anu bakal ngaturna deui kitu tah dipertanyakeun. Tapi kitu tadi ge geus paeh matitik. Ngeunah teuing atuh manusia geus paeh eueuh mah ngerek ngalakonan naon wae pek wae rek hade rek goreng patut da geus paeh mah geus eueuh. Teu mungkin manusia teu aya di kahirupan engke. Lamun kitu di dunia manusia bisa hirup sakarepna dan kemual aya hirup deui ieu kadituna teh kumaha urang we cek urang Garut mah kumaha aing cek kumaha aing kitu. Urang Garut urang mah eta sok uang aing. Tah jadi teu bisa, tidak ada pertanggungjawaban isukan teh. Malah di carioskeun eta di Eropa aya jalma anu mikir kitu simkuring hilap deui di nagarana. Mun teu lepat mah di daerah Rusia teh.
dipikirkan manehna teh meureun tafakur lila lah nanya mal aya hirup di isukan gitu malnya mal hirup deui tas paeh dipikir-pikir akhirna teh kesimpulan teh teu mungkin teu aya pertanggungjawaban kahirupan di dunia lamun engke teu aya deui hirup ngeunah teuing manusia teh kitu mal aya nu disebut teu meunang mal aya sebut haram mun dina basa agama mah pokona mah sadaekna wae kitu. Nah jadi akhirna mana percaya lamun kitu aya deui yeuh hirup engke teh sabab lamun eueuh manusia bakal hirup sakarep karep gumantung kana kahayangna kitu teh teu bisa kitu teh urang kudu nutur galur kana naon nu geus diatur ku nu Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Tong borok mikir jauh kudu deket oge ku urang kafikiran rek pake naon waktu nu ku Allah dikaruniakeun ka urang teh rek dimanfaatkeun keur gawe itu gawe ieu kitu ta gawe itu gawe ieu teh meunang teu ceuk aturan nya kumaha aturan dunya wae aya aturan di dunya mah bisa diulinkeun ka pating kitu bisa diulinkeun ieu dilarang pamana ku nagara teh diulinkeun dimainkeun ya mata koruptor kiwari loba pisan teh TPN mah meunang oge cenah jadi anggota dewan cenah kahade tah ya bisa aya kudu apal teteh anu kungsi korupsi lain gitu kudu ararapal ya nu karetu urusan politik teh kudu apal ya gitu tah tah saha teh anu ngaturna nu geus nyiptakeunana yeuh ayeuna turang talenggeus arek disusun deui Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka junjunan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kul yuhyihal anshaha awala marrah wa huwa bikulli khalqin alim pek caritakeun ku anjeun Muhammad yuhyiha anu ngahirupkeunana teh alladzi anu angsha'aha parantos ngayugakeunana awwala marrah anu mimiti tuh jadi anu bakal ngahirupkeun manusia teh nu kapungkur parantos nyiptakeunana kayugakeun ngayakeun mimiti teu sesah kanggo Allah Subhanahu wa taala kitu teh baheula wae can aya naon-naon geus bisa komo atuh ieu mah tinggal ngahadean deui kitu mun di urang mah kiwari anjeunna Allah Subhanahu wa taala anu disebatkeun di dieu wa huwa bikulli khalqin alim anjeunna teh anu kana sagala rupa perkara ciptaan teh alimun maha uninga kitu ta anjeunna kana sagala ciptaanana nya di antarana urang geus bogoh ari makhluk-makhluk nu sanesna mah nu sadayana ge kadieuna keur kepentingan urang kene kitu ta sok we diemutan ku urang ditutur kana galurna ku urang dipikir diwanti-wanti yeuh ti kiwari
keur urang keneh geuning ieu teh tuh panon poe diciptakeun di luhur bulan-bulan bentang-bentang geus puguh aya dunya nu katincakan makurang jeung dahareunana nu jaradi di duna ieu malah caina jeung cauna oge pan keur urang keneh eta teh kitu nu keur ayeuna ribut ya ciptaan Allah teh diraruksak keur kepentingan manusia teh kitu. Naon nu diruksakna teh eta ta leuweungna geus bareaknya tanahna geus bareak pake hirup berkemewahan di urang teh kitu tapi ripuh tah di Jawa Barat di mana malah kalebet nu ruksak oge Jawa Barat teh dina urusan kiwari pertanian keur kacida pisan nguranganana gitu keur cauna geus hese beas nepi ka kudu impor ti batur tah sanu imporna gitu tah baroga duit manehna dijual ka urang diperes deui ka urang kitu tah ya eta padahal saestuna keur kapentingan urang sadayana oge urang mah tinggal miara saestuna mah kantun miarana kana ciptaan Allah anu kadituna disyukurkeun ku urang teh kitu. Lamun kitu sagala ti Allah urang teh moal leupas tina kalimah Allah sapopoe teh kitu rek tuang rek ngaleueut rek kulem kecap bismillah teh teu hilap parantos tuang parantos kulem urang terhilap nyebutkan alhamdulillah teh kitu tah tina baham urang teh ulah nepi ka hilap ulah nepi ka poho kalimah-kalimah Allah gitu tah urang diajak mikir deui ieu dina ayat salajengna alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron faida antum minhu tuqidun anu ngajadikeun anjeunna teh ngajadikeun naon ye lakum pikeun aranjeun masyaallah minasyajari tina tatangkalan al akhdari anu hejo naron sede faida antum aripek teh aranjeun minhu tidinya teh tukiduna ngahurungkeun seuneu kitu pe di kampung mah besok sebut mirun seuneu kitu tah tina naon tatangkalan asalna teh tuh kakarek diajak urang keur ningali yen tina tatangkalan bijada di seuneu kitu tah nepi ka kiwari urang teh saestuna ieu teh tina ciptaan Allah nu disebut di dieu lakum pikeun aranjeun. Memang ayeuna mah lain tina tatangkalan anu disebut suluh teh geuning sok aya keneh nu masak nganggo suluh di dieu kudu siap-siap da isukan mah eta bakal saep tah gas kitu tah ti mana gas teh panti ditu keneh ciptaan Allah keneh anu asalna mah bisa jadi tina tatangkalan nu kakubur baheula kitu tah gas malah aya disebut batu bara cenah kitu batu bara naon teh eta teh tangtu bakait jeung tatangkalan oge baheula kitu tah nah jadi di dieu teh ngahaja urang dibawa supaya mikir kusabab eta disebutkeun anjeunna anu geus nyiptakeun pikeun aranjeun tina tatangkalan teh geuning jadi seuneu mirun seuneu kitu baheula mah ya
urang lembur ibu-ibu kungsi harirup di lembur teu eta di kota wae gitu. Tapi di kota ge baheula mah anggernya nganggo suluh keneh sana mah kabedienakeun ganti ku kompor minyak gitu tah. Tah kabedienakeun emang ku gas, malah kabedienakeun kerjaan modern ku listrik gitu tah. Tingkatan keilmuan manusia diolah sadayana oge ciptaan Allah keneh kapaning gitu tah. Kapungkur mah disebutnya tradisional gitu, di zaman tradisional zaman baheula pisan tah disebutna ge mirun seuneu harita mah malah aya kecap ngadurukan gitu tah ya. Tah malah ayeuna mah tah plastik-plastik anu sok ku ibu-ibu dipikeun geuning sisi jalan tah ya, atau kawalungan yang dikarumpulkeun ku barudak noraki warita ya, bade didamel bensin semacam bensin tah aya nu geus bisa ayeuna teh ngadamel semacam bensin tina plastik, tina kantong-kantong plastik nya diantarana dianggo masak sareng tos aya nu nganggo nyaeta kanggo bensin kendaraan nu dicoba cenah berjalan ti mana tak ka mana. Nah aya marurang kali anu ngolah kana bensin ieu lain ti jero taneuh wae tapi ngamangfaatkeun runtah anu kiwari keur jadi masalah. Jadi runtah teh jadi masalah di mana-mana ya. Jeung Indonesia teh kaasup negara nomor 2 di dunia dan memang pendudukna 260 juta, kota Bandung 2 juta genep ratus teh penduduk kota Bandung teh ya, 2 juta genep ratus eta teh ya. Duka teuing unggal dinten da lahir terus gitu, duka teuing sabara jalmi seueurna lu lahir teh gitu tah ya di kota Bandung oge terus gitu tah. Nah nu paling penting pan manusia teh perlu kumaha terus dimasak itu gitu, pan teh kudu diasahkan segala rupa oge. Kita cai nu aya di payuneun ibu-ibu bapak-bapak teh pan dipasah heula digodog heula ceuh tuh baka bismillah atuh itu tah ngeueutna teh ulah ujug-ujug celebek wae kitu tah ya. Pan caina masih ti Gusti keneh geus puguh jeung anu keur ngagodogna oge kitu. Tangke mah hiji waktu tangtu aya tungtungna beakna gitu, tapi manusia kreatif oge kana naon nu aya diolah ku ilmu terus nepi ka bisa nyieun itu nyieun ieu tah eta ku kamajuan teknologi nu ku manusia diolah nu tangtos bisa na nyieun kitu oge lantaran otak manusia nu memang ku Allah diwariskeun tah ka eta jelema keukeuh teu meunang leupas tina syukur mah kitu. Uihan di kana ayat nomor 80 yen memang Allah ngajadikeun pikeun urang bisa mirun seuneu tina tangkal nu asalna mah hejo disimpen we di luar dipoekeun istilahna ku panon poe akhirna bisa jadi garing nya bisa jadi suluh gitu ya. Ibu-ibu mah nu zaman kiwari mah geus teu terang deui nya kana suluh teh gitu. Tapi lamun ka Garut ka kampung aya keneh eta teh gitu. Suluh teh gitu. Nah, awa laisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jeung naha lain anjeunna anu geus ngayugakeun langit
katut bumi nyiptakeun as-samawat malah seueur langit emang rupa-rupa langit gitu. Kaluhur teh malah cek Quran mah as-sab'a samawat 7 lapis langit cenah gitu. Anu seueur pisan kaluhur teh wah mun ditembus moal katembus gitu. Ka angkasa raya oge kakarek nepi ka cenah kana bulan baheula kitu ta. Di luhur kaluhur ye langit tatanggahan seueur bentang-bentang didinya aya bulan geus puguh ari panon poe mah nyiptakeun deui Allah teh wal ardo jeung bumi kitu. Langit jeung bumi dua-duna nate berpasangan nu kadina teh kadituna teh keur hirup urang. Maka pantes manusia kudu syukur kanu agung teh lantaran ieu diciptakeun teh lain keur saha-saha saestuna mah kanggo manusia supaya bisa hirup ye di dieu sadayana ge seueur pisan pakaitna jeung kahirupan manusia teh. Nah di dieu berpertanyakeun jeung naha lain anjeunna anu geus ngayugakeun langit katut bumi teh kawasa ngadamel anu sarupa kitu ya. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala ayyukhluqa mithlahum gitu. Tiasa ngadamel anu sarupa kitu diwaler bala wa huwal khallaqul alim. Pasti kumargi anjeunna anu kawasa nyiptakeun teh al alimu anu maha uninga tuh. Jadi masing kumaha wae kaayaan naon anu ayeuna ku urang karaos ku kapanggihna kitu. Ieu teh tangtos nu nyiptakeunana teh moal sadeui iwal ti Allah Subhanahu wa taala. Anak kitu teu aya saestuna mah hiji perkara anu bisa ka manusia mawa kana kakafiran lamun manehna bener-bener dina otakna teh ngagunakeun otak anu leres anu rasional cek bahasa kiwari mah kitu ta. Oh geuning ieu ayanya geuning ieu aya sareng nyiptakeunana piraku jadi sorangan tara aya jadi sorangan mah kitu. Kau ieu raosna kieu nya kau ieu mah kieu saha nyiptakeunana pasti aya nu nyiptakeun. Malah eta puntenya letah geus bisa ngabedakeun. Nah amis seperti caunya da ingatna kana cau meureun amisnya asa cau ieu mah cau nangka ieu mah ieu mah cau Ambon ieu mah ieu mah nangka ieu mah sok. Oh iya mas salak ya geus inget gitu. Nah saha sih nyiptakeun anak itu Allah Subhanahu wa taala. Mata wajib hukumna urang bersyukur kanu agung teh lantaran memang tong boro nu diciptakeunana lamun tuangeun mah urang bisa ngarasakeun ngabedakeun oge eta teh kalayan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh ulah hilap karena bersyukur kanu agung teh meungpeung urang aya keneh di dunya seperti kieu lantaran dina hiji waktu mah tangtu bakal mulang sakumaha engke diteruskeun ayat salajengna ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saestuna tayalian pidawuhna
upama anjeunna ngersakeun hiji perkara teh anjeunna mah ngan ukur ngadawuh jadi maka jadi we kitu eta teh. Jadi lamun Allah parantos nyiptakeun hiji perkara jeung anjeunna ngadawuh jadilah gitu tah. Jadi anak itu teu aya kasulitan kanggo Allah Subhanahu wa taala dina perkara anu sapertos naon wae kitu tah. Kusabab eta urang sok aya kecap sakapeung nyebut teh alhamdulillah tapi sakapeung lain alhamdulillah geuning nu diucapkeun teh tapi inna lillah malah aya sakapeung nyebatkeun subhanallah kitu tah. Naon margina ningali kana ciptaan Allah teh menyebutkeun alhamdulillah lantaran memang kanikmatan anu memang katampa ku manehna. Sakapeung nyebut subhanallah maha suci Allah malah disebutkeun deui ditambahan walhamdulillah lantaran ningali kana karunia Allah. Tapi mungkin sakapeung mah lain eta bahasa nu diucapkeun teh inna lillah gitu. Inna lillah mah tangtos pakait jeung naon wae musibah anu kena ka manusia. Bisa jadi manusia abak-abakan gitu tah padahal mah salah sorangan gitu. Tapi ulah poho kecap innalillah mah eta ku urang ulah leupas tina lisan urang tina bahasa urang di mana aya musibah gitu ta. Lantaran aturan Allah memang parantos kitu kaayaanana. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nu teu leupas oge tangtos pangersa Allah teh lamun pakait jeung urang sapopoe kana kaayaan urang sapopoena. Tapi nu jelas urang teh ayana jadina jelegna hirup jiga kieu eta pangersa Allah Subhanahu wa taala. Tong hilap kumargi sakitu urang kana syukur karobun gofur teh saeu diantawisna kumargi sadayana oge anjeunna anu ngersakeunana. Pasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuh pasubhana maka masuci alladzi anu biyadihi ku pananganna tegasna ku kawasanana malakutu kulli syai'in pangawasa segala perkara wa ilaihi jeung ka anjeunna turja'una aranjeun bakal dipulangkeun kitu tah. Bakal mulang ka mana deui mulang teh ka Allah. Di dieu kalimat maha suci anjeunna subhanallah kitu tah nu kurang ge sok diucapkeun sekurang-kurangna ba'da salat ya kecap subhanallah teh 33 kali geus jadi kebiasaan. Alhamdulillah mah geus puguk memang kitu ditambih ku ngagungkeun ka anjeunna ku takbir Allahu akbar tah lantaran memang anjeunna nu maha suci anjeunna nu terpuji anjeunna nu kagungan segala rupa perkara di dunya ieu sadayana timimiti makhluk cicing makhluk nyaring nepi ka makhluk eling upamana. Tapi isukan aya waktuna wa ilaihi turja'un ka anjeunna
pulangkeun aranjeun teh. Dina bahasa Sunda sok aya mulih ka jati mulang ka mangsa gitu. Lamun parantos mulih ka jati mulang ka mangsa naon atuh bebekelan urang maknya rek mulang teu gaduh bekel gitu pan kudu gaduh bekel urang teh gitu tong borok ka akhirat isukan sok ibu-ibu bapak-bapak uih ka kampung teu bebekelan wani teu gitu pan kajen teuing teu kalembur meureun bulan Ramadan teh tas lebaran teh nah teu kalembur teu boga bekal gitu pan tong bekelna ongkosna wae kitu kudu boga itu era mah pek wae teu boga bekal kalembur nah cenah salila-lila cicing di Bandung lengoh jika dieu teh gitu teu boga nanaon cing sugan aya cenah sa pirokoeun mah ye pan biasa kalembur teh kitu lain aya teu sabungkuseun cenah kitu ya. Nah kalembur sorangan wae teu boga bekel era ya teu wani tong borok kitu lamun urang nyanyabaan ayeuna ka mana we aya poena pamana komo berbulan-bulan mah pan kudu diimah teh meureun mana cenah sok itu ibu-ibu cara caroge lamun angkat mana taranya manya geus bogo mana candak tina eta teh tina sakuna teh namung sakieu cenah lain ibu di ditu anu kitu mah ya mung sakieu mah ya sok urang datang ka imah ye tas nyanyabaan caritana era teu mawana naon lila-lila can sebulan selila-lila ya 2 bulan tong 2 bulan sepekan wae nu diurang tong sabaraha poe lah paling ge pan aya wae kudu eta teh itu tah bekel keur mulang teh sokomo ka akhirat piraku bertahun-tahun teu boga bekal saeutik-eutik acan kitu tah cicing di dieu bertahun-tahun manya ngelos pisan gitu ya. Nah jadi kalimat nu panungtung teh jelas ya ayat panungtung teh Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ka anjeunna aranjeun teh di pulang ke dipaksa kita balik ka ditu istilahna ge di dieu teh ya dipulangkeun dipaksa duka ting iraha ieu teh urang kantun ngantosan duka sabaraha jam deui sabaraha poe deui sabaraha naon ngaran sebulan deui sabaraha pekan deui teu terang sabaraha taun deui ta meungpeung aya keneh waktu urang teh kudu bebekelan bekelanna kunaon kahiji ibadah nu pakait jeung diri ka Allah Subhanahu wa taala kitu tah ya nu disebut ritual cek basa batur mah nyaeta urang teh ya aya salatna salat teu cukup eta ge ku salat wungkul nu pardu wungkul aya sunatna di dinya malah salat wajib mah teu cukup sorangan kudu berjamaah deui kitu nya eta ti Rasul sallallahu alaihi wasallam dicontohkeun kitu pisan ya Rasul ngajarkeun terus sabada Rasulullah para sahabat nepi ka ayeuna geus puguh dina Quran mah terus dina
hadis oge eces tembres kumaha ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang teh moal cicing lila di dunya teh diukur ku waktu, dibatas oge ku mangsa nu ku urang sapopoe kapanggih kiwari. Urusan irahana urang teu terang mulih ka Gusti teh, tapi nu pasti jeung urang wajib boga bebekelan. Timimiti tadi ibadah salatna ritualna kumaha, kadieuna ibadah sosialna teu cukup ku salat wungkul ye, tapi urang teh kudu boga ngalaksanakeun bekel ku ibadah sosial. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, cek urang Sunda mah kitu tah. Ieu tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, urang teh kudu akhirna mah masing kumaha bae oge lantaran amal sosial teh pakait rejeng kumaha urang ge ngarasakeun seperti manehna. Jadi lamun urang keleresan gaduh ye rizki ti Gusti Nu Maha Suci tong hilap ngabagi keur didinya teh aya yatimna, aya miskinna, aya fakirna kitu ta. Geuning aya nu menta deui, alhamdulillah dipentanya kitu ta. Kudu atau mun aya nu menta teh Ibu kitu tanya. Ya, lamun aya seruan ye zakat, infak, sedekah, wakaf, nyanya ye aya nu menta ti mananya ye can katinggal ayeuna mah. Lamun ibu gaduh nu buricak burinong upamana diical we darek nyieun masjid cenah di lembur ical nu buricak burinong mah nu batur tetengkena teh aya nu geus diical dianggo ngadamel masjid mah damel madrasah mah ta eta harta anu urang nu isukan pibekeleun urang dina waktu mulang kanu maha kawasa. Sakali deui penutup ayat dina surat Yasin teh geuning kalimat nu akhirna wa ilaihi turja'un, jeung ka anjeunna aranjeun dipulangkeun. Tapi sing inget sadayana oge eta teh kagungan anu maha kawasa, nu diurang oge lain nu urang nu mutlak eta teh da masih keneh aya pakait sareng masihan rizkina nyata Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'unnya ma suci anjeunna dina anjeunna nu tangku tanganna teh panangan anjeunna ye ya pangawasa segala perkara gitu. Kusabab pengawasa segala perkara urang mah ngan sakadar nginjem mun make ngan sakedeung. Wa ilaihi turja'un jeung ka anjeunna aranjeun teh dipulangkeun. Nah geus ka tukang-tukang geus marulang kanu maha kawasa tangtos mudah-mudahan warga urang, keluarga urang, sepurang eta aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala sarta urang oge bakal nyusul insyaallah nu kairaha, tapi nu paling penting aya dina husnul khatimah sareng aya dina magfirahna salawasna. Sakitu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.